Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini gaduh boleh saketik kanggo Bapak. Kayak naon da aing mah teh butuh da indung maneh kamari. Ya anak aing ditolak, aing terima. Geus aing bawa dewe boleh makar itu. Di dieu ge loba. Da kamari ge oge anak aing ditolak ku indung maneh dakan dasar dicarekan deui. Aing mah jadi kolot nah teu tarima, anak aing diusir kitu padu-padu bae. Ayeuna balik bae ka ditu balik. Aing tarima pokona anak aing dicarekan kamari ku mi maneh. Ayeuna balik ka ditu. Apa masih kena soka rumah ya? Ya pasti atulis, kabogoh tersayang mah pasti bakal ngelakukeun naon wae, najan teu direstuan ku kolot naoge. Naon atuh geng, tong kitu urang teh hoyong carita. Carita naon, mapanas nu aya. Tadi teh urang teh karompok ape, terus diusir ku bapana. Teh hati tos apalkan bahasa eta teh nani carita. Tadi oge alis ningali aya lalaki nu dongkap karompok. Naon geuning kalau ngagosip. Teh hati ya. Elis teh resep ka ape, tapi nah ku teh hati kalah direbut. Naon tambah bingung ya ti mah. Elis teh geus muguhkeun ya, pepeujeuhnya jauhan ape lamun hayang babaturannya arurang mah. Babaturan naon? Moal aya babaturan nu nikung ti tukang. Bade uang pulang. Tetep penting di dieu mah. Barudak ninggalkeun deui, naon sih salah urang?
Neng, kernaon? Aya masalah naon? Aya naon sih teu biasana? Aa suka kudu ka Elis. Boboh kumaha? Tong dicimkeun atuh. Punten Yati mah yang entosan. Halus tak? Bagus tuh. Lis, itu juga aya ape di saung. Mana? Terus teh hatinya juga kadiekeun loh. Ada coba sambar ape. Yuk. Bulan. Nah, jadi beli apa sih? Itu teh Yati kumaha euy? Teh nya. Tadi mah teh Yati carita ka Elis cenah non diusir ku bapak ape teh. Heeh. Nyantos atuh. Abdi heula. Wis sabarnya digitukeun ku ape. Sabar terus deh. Nangis. Neng, tos di mana? Tadi aka rompok. Nengna teh aya geuning. Bade naon karompokna oge. Tos ngajak ngobrol wae. Yati mah bade uwih wae.